sarana dikit. Saya bagi penting di situ. Wah, di mang soleh. Kayak kena ku paribasa kan atanapi nyiraman urang kali mama ayeuna mama ieu bapana urang kali teh tos teu aya tos almarhum tapi tong ringrang da aya di payunan urang di dieu nyaksian ka urang yen mamah anu bade mersihan ieu urang kali dikawit ka pungkur ku mamah digubrakeun waktos dikandung dina paduangan mamah. Ieu mama tawis dedeuh tawis nyaah mama ka hideung mugi hideung nampina sing lulus banglus sing dugikeun kalebar mana gede panghampura oge suhunkeun panghampura kadu dari makin waktu. Ayo sang abi ngiri teteh ngiri sang baris nincak kana alam rimbitan mama niatan ku mama yen ieu murang kali baris ngalupas di keluarga mama baris rengse tanggung jawab mama dina kulawarga nyandangan ka murang kali mama hidup nu geulis ayeuna keneh waktosna hidup kedah nyuhunkeun ridho nu jadi indung hidup kedah ngalaksanakeun mentah hampura anu jadi indung sok sanaos bapa hidup teu aya sok sanaos bapa hidup tos aya di alam kalanggengan hidup tong rempat ayeuna ramah hidup oge aya nyaksian ka hidup ulah dugikeun ka aya indung dijantenkeun tunggul ku hidup tah ieu indung nu wajib dikunjung ku hidup wirehing hidup dina dinten enjing baris ngalaki rabi baris diistrenan baris ditikahkeun insya Allah baris ngiring ngibakan ka hidup geulis mangga ieu wakil ramah hidup alhamdulillah hatur nuhun ulah kirang hapunten nembe teh hoyong enggal dilaksanakeun acarana manawi ulah ngangai waktos pilih di antawisna dina salat oge cenah geuningan ulah ngahir waktu gitunya insya Allah ngadoa kanu kawasa mudah-mudahan dina dinten enjing waktosna diistrenan ulah aya halangan oge harungan ulah aya bancang pakeuh anu teu dipiharep ku urang sadaya mugia sing lancar lungsur langsar teu aya halangan harungan amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wujud bungbang pangbungbangkeun ieu calon panganten pangbungbangkeun dina rereget pangbungbangkeun dina salah jeung dosana pangbungbangkeun dina hatena mugia sing lapang mugia sing gede panghampura cai suci anten sari surya anten bismillah banyu suci badan sampurna ku panarima ti hilir batara ganggi ti girang batara gangga di tengah cane merang herang celak murka ieu panganten disipuh di bona panca tengah mugia ieu panganten sing hurung herang nangtung liu mugia sing herang katetep ku baraya sadayana amin ya Allah ya rabbal alamin. Geulis aya sababaraha hiji syarat anu dianggo siraman ku hidup tah hiji tadi cai di 7 sumur naha make nganggo di 7 sumur bahasa tadi kaulas sok sanaos tina sasumur oge tigirang namah batara gangga bageur dihilirna batara ganggi eta cai di 7 sumur teh pilih di antawisna tina sapoe tincak hidup tina sapoe hidup ngalaman unggah nincak kana sirah cai hidup teu pamitan tah eta nya hidup baris nganggo ayeuna teu 7 sumur pamitan kanu kagungan cai hirup uripna jelema jeung cai bageur naha tah cai teh tuturkeun urang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun hirup jalma oge kitu asal netina eueuh mangke bakal eueuh deui ayeuna urang keur aya di dunia tah bakal nincak kana jamatan sirotol mustaqim teh lain jaga tapi ayeuna cenah ceuk beja sirotol mustaqim teh jamatana teh seukeutna alhabatan padang leutikna lir ibarat buuk di belah 7 ku hidup emutan eta
pek ku hidup pigawe pilampah buuk dibelah 7 sakitu leutikna hidup ti ayeuna kapayun kahirupan hidup moal katingali tah ku teu katingali-tingalina leuwih ti dibelah 7. Mama Bapak hayu urang kawitan dan niat tadi tos cekap ayeuna mangga neng geulis ngadeg banget ngadeg kapayun ngalengka nah mayunan ka mama sareng ka bapak ieu bapak hidup gaganti rama hidupnya sok mama becaketan sareng bapak bismillahirrahmanirrahim. Mama bapak abdi saja nyuhunkeun pitulung ka mama abdi nyuhunkeun diibakan dina dinten ayeuna pisan ku mama abdi nyuhunkeun diabdasan ku mama hampura abdi bade miwarang ka mama bager geura sujud kalahunan ibu sinareng bapak hidup mangga rapet cepengkeun tah gitu bismillah sujud bager tungkul niatan ku hidup sejaman tadi hampura kanu janten bapak kanu janten indung lantaran moal ayah hidup ku melendang di alam dunia lamun teu aya bapak hidup oge teu aya indung hidup bager geulis tah ayeuna pisan hidup kudu negerakeun rasa kudu menta sono kanu janten indung sono kanu janten bapak kalih mama ju bager geura meang hidup geura angkat sagara rumah tangga geus ngantosan hidup bager geulis geura gabrug geura rangkul eta mamah sareng bapak pa mah sok ditangkep dirangkul eta urang kalih 2 tah gitu bismillahirrahmanirrahim. Ridallah biridha walidain ya Allah abdi tos ngaridoan ka ieu urang kalih mugi Allah ngaridoan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah tos bager hidup ngadeg deui mangga nah mamah ngadeg bapak ngadeg mangga iya bapak cepengan dia nah mamah kapayun ka dia neng mayun ka dia mamah eta pangaes ku bapak sok dicaangan bisi budak ditajong bisi budak poekeun caangan ku ieu lilin mugia lilin anu 7 ieu 7 poe hidup lumampah di alam dunia mugia sing caang dianggo ayun-ayunan kapungkurnya mangga sinjang anu kaopat bager ieu sinjang pamasihan ti emak kapungkur mah aya panyempal cenah ti emak nakala hidup keur waktu dilahirkeun nya mangga sinjang ieu anu kahiji. Nah anu kalima ieu sinjang anu baris ku hidup bakal disawerkeun bakal diaurkeun mangga sinjang anu terakhir sinjang anu nu kantos dianggap film ngalahirkeun hidup kapungkur 7 rupa cai hiji cai soca 2 cai kesang 3 cai nen 4 cai pipis 5 cai cidu 6 cai pangepro anu hiji deui cai naon cai susu atos sadayana 7 cai ketuban pamit telepat nanya kapungkur sata acan ngalahirkeun aya cai ketuban anu kaluar oh cai mani kakalangkungnya mohon mangga ayeuna kawitan ku mama mangga simpen eta sinyang ka nah sinyang pangaisnya mama kawitan ku bismillah mangga canak caina sagayung nyepengna ieu mah tah nya simpen lah mamana pali dia mamana pali dia mamana nah supados teh kahalangan cepeng mastakana niatan mama bismillahirrahmanirrahim cai suci anten sari surya anten bismillah baju suci badan sampurna ku panarima tihilir batara ganggi tigirang batara gangga di tengah canem rangkang lakmur ka awak disipuh di bona panca tengah la ilaha illallah baik dengan la ilaha illallah la ilaha illallah terus nyanak sagayung deui mah 3 gayung mangga sapertos bieu bismillahirrahmanirrahim cai suci anten sari surya anten bismillah baju suci badan sampurna ku panarima tihilir batara ganggi tigirang batara gangga di tengah sana merang-merang serak muka awak disipu di bona panca tengah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah
Bismillahirrahmanirrahim gelis ieu ngawakilan Bapak Hidayat. Bismillahirrahmanirrahim cai suci anten sari surya anten bismillah baju suci badan sampurna sampurna ku panarima ti hilir bataragang di tigirang bataragang di tengah sana rangkeran selaku kawah di situ. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tilu kali Pak. Bismillahirrahmanirrahim cai suci anten sari surya anten bismillah baju suci badan sampurna sampurna ku panarima ti hilir bataragang di tigirang bataragang di tengah sana rangkeran selaku kawah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus sim kalik di mana Bapak? Gelis hidup parantos diibakan ku mamah kali ku Bapak hidup. Wayahna ku hidup nganuhunkeun anu janten mamah. Ieu aya anduk. Mangga canak anduk nabageun simpen dina hanapeun dampal sampean mama buka sendal nama nah mangga sengitan indung suku hidup disemprot kuminya indung suku dibuka biasa mangga disengitan ku hidup sampean mamah mugia sengitna ieu minyak sing nyerep kana sampean mamah dugikeun kana harapan mamah mangga hidup geura sujud geura cium eta dampal sampean mamah bageun suhunkeun ridona Gusti suhunkeun ridona mamah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah 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 la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tos bagi mangga sujud deui kana panggonan mamah bagi geura gabruk geura ranggul eta mamah ieu. Mamah mugia dina enggoning mamah ngaibakan ieu murang kali mamah sing ridho mamah sing ikhlas oge hampura ieu budak mamah dina gendeuning hirup rumah tanggana suhunkeun mugia sing kenging ridho Gusti mugia sing tinekanan sapanajana amin ya Allah ya rabbal alamin. Tos bageun mangga alihkeun andukna ka Bapa. Nah sepertos disemprot disemprot ibu jarina bageun sok geura sujud hidup kana ibu jari Bapak hidup Bapak sok sanaos mamang ayeuna ngawakilan ieu Bapak mugia sing ridho mugia sing ikhlas dina dinten enjing abdi baris diistrenan ku Bapak abdi baris diistrenan ku mamang pangwaliankeun abdi enjing waktosna mamang sing ikhlas mamang sing ridho. Tos bageun geura gabruk eta mamang hidup alhamdulillahirabbil alamin. Tos bageun tos pilih semangat ku uwa saha namina ku uwa mangga wa sing ridho sing ikhlas mah pangibakankeun uwa ieu murang kali uwa mangga kalayan bismillah nu maha suci oge nyaksian bismillahirrahmanirrahim cai suci anten sari surya anten bismillah baju suci badan sampurna sampurna ku panerima dihilir bataragang di tigirang bataragang di tengah can emrang helang celak murka awak disipuh di buana panca tengah la ilaha illallah mangga. Nah eta mah kadeudeung nyaah ka uwa nya kadeudeungna uwa nyaahna uwa ka hideep tampi ku hideep. Nah alhamdulillahirabbil alamin. Hoyong ku saha deui bageun sok mangga mangga sok anu bade sok sing caket ulah tarabih deui mangga kalayan bismillahirrahmanirrahim mugia Allah nyaksian bismillahirrahmanirrahim cai suci anten sari surya anten bismillah baju suci badan sampurna sampurna tu panarima hilir bataragang di tigirang bataragang di tengah sana la ilaha illallah la ilaha illallah. Sok pilih badai deui mangga nyiup deui mangga
Gitu. Alhamdulillah. Kadeueuh kanyaan ka hideuk bager mugia marengan. Dunya na akhiratna mugia sing janten saksi ieu cai nu dianggo siraman ka moal itu. Mangga bade ku saha dibantu? Sok mangga. Wah, mangga. Sadayana wayahna. Tiasa bismillah bismillah, tiasa doana doana mangga sok wae. Nah, gitu bismillah. Nah, gua paling itu nyanak sasiu. Paling itu gua gila supados kapoto. Paling itu teras, paling itu teras. Teras. Iya. Alhamdulillah. Sok. Aya keneh seur keneh caina sok teras. Keun we. Can ke tukang hias jeung colangna cenah ge. Sok bangga. Saha deui sok nu bade langsung ngantri we, langsung ngantri. Iya. Ngadep rene. Kono terus. Sok sadayana. Nah, alhamdulillah. Loh, Nyanak sok sahabat deui. Sok bangga. Keun beda kahoyongna nya. Langkung seueur langkung raoseun panganten momun diibakan mah. Teu kedah ibak jalira nya sok bangga. Nah, dina dinten enjing mah kinungi ulah ibak wayahna nya dugi ka enjing. Ayeuna tos disaepkeun. Sok mangga engkin eta diaurkeunana tos rengse kin we lah. Sok kin we gampil. Nah, sok sahadi, sok bah. Tah. Doaan ku Abah. Bisa bismillah, bisa Fatihah naon bae manya sok. Amel tong didinya kehalangan. Beditu supados rada ieu supados katingali. Bismillahirrahmanirrahim. Cai suci antar sari surya antar bismillah. Tigiran berkarajan di tengah cenah berangkat. Kalau kesipu di bona baca tengah la ilaha illallah. La ilaha. Sing ridho bagus sok ibak ti Abah nya. Di abdi kita nuhun. Bah nuhun mangga sok sahade. Sok nu bade ngibakan sahade sok. Mangga. Sok mangga. Engke panungtung Ibu Riasma nya. Panungtung Ibu Riasma. Sok. Nah. Alhamdulillah sok. Sok mangga. Si Abang tancan guru. Ikut pokoknya mah. Sok. Semua harusnya. Ini yang terakhir ya. Oke, sok. Ini uaknya yang terakhir nih. Ngamandiin. Iya. Bismillah. Sok mangga. Siapa lagi? Cup. Masih ada? Masih aya tuh. Neng, aya nu kalangkung mah teh can ngibakan saha? Sok aya. Diterakhirkeun ku Ibu Rias. Sok neng bageun. Ibu Rias, mangga ibakan. Sok. Teteh atos lecan. Ayo sok. Ayo sok. Bari canak murang kalihna. Nah, sok mangga. Ibakan. Iya. Sing seueur we. Sahade? Sahade?